Ngaos nama geus sampai bertahun, beas geng geus seep berkerung iya syairan di kawitangku solawat pikeun Kanjeng Nabi pembawa syafaat di santri anu kabeja alfiana sing goreng mah teu ngarti kana mubtada. Ngaos nama geus sampai bertahun, beas geng geus seep berkerung-kerung, tapi kunaon eta Ibnu Hamdun cuma hafal sampai qala Muhammadun. Abadi isin kaeman nungintunan sareng bapa anu cape banting tulang, anak nama di pondok Ciputacaran, poho mikir kana kolot kanyerian, ya kulu dijinjing afiah dipikul, tapi di majelis cuma sare ungkul. Henteu penting, henteu subuh, henteu siang, pagawean cuma ngawangkong doang. Tapi mugi ku berkah doa guru, abdi dikasihan kemanfaat